Waktu teh duitnya tinggal 15.000, si abeng diberi 2.000, 17.000, heus beak. Dah. Ya sugan ieu. Polong ieu dah. Aya saeutik eta aya hileudana lah. Orang apa ayo hejo polong mah. Umum sakieu mah di urang mah. Tah. Tah. Saweteh nya anu geus ngaruk sakit kita ieu tah. Lama tah itu. Cen. Geus tah. Jadi sedik deui. Ya, sukan digolangkeun ya. Cing. Sana rek aya. Pas ambi sana. Jeung baladna rek ieu mah. Suara tanya tanah. Lumayan lah dan tulus bisa ang duit na lumayan ya dan butuhnya dah itu karena ditulungan ke si iya cabutnya hiledan dia kan oh yang saya misalnya si sanggina di imah juga datang bukan jual imah teh. Rit, itulah nu arana kodir teh. Asana heueuh Nyaonya. Si bae jawaban keron. Kodir lain. Yo. Ayo siap. Yang tadi ka imah pantauan yang mana teh. Kan diabun namanya keur genteng. Ngopi imah nam lah. Iya kodir teh. Oh, gede sekolotnya. Orang ini. Sabaraha istri? Kawan. Gaduh. Can gaduh. Kumaha sehat? Leling. Orang kena abdi mah. Kumaha teh tadi abdi ka bumi nya. Ka bumi, eta bumina teh daya pantauan ka mana abusna si oreng. Dengan sadaya. Allahu Akbar. Ais, pondok rahasia. Jadi kumaha ya ayeuna teh ya. Tanah teh kata sayasan. Wantun sabaraha tanah mah aya. Strategis lah. Ai masalah relatif sekedap abdi umrah ka bumi kadanya kepengin ngunjungan teh herang abdi utah. Kan aya itu bisa diakan ai teh bekas poli samping gitu aya. Aya gitu. Oh, daya teh aya di wantunnya mangga wantunnya ulah geuleuh. Kumarge nanti tanya tetapal karena gitu mah kurang aya gampang gitu mah jadi kunaon kita tak butuh duit teh aja ngetal ieu dangdut sugan mah kudu ngetal dangdut ieu ngawinan mah cara radio we sing ngatarik lebaran kadang duit teh baju kan gak beli kelempar kan gak beli ke jodoh komo porsi baru tutup ini pernah butuh sandang duit mah hilang up ini teh. Mesin. Bumi we ge. Oh nya hayo Pak Kodir, ayo. Bumi di mana arah itu? Ayo, mari ka ditu mah daun kolot. Ayo mah karbuder nama. Mana bumi teh sih? Tadi abdi salah. Ieu tadi tang ieu. Ayo. Ai, orengan teh. Teh salah urang mah ieu. Ini. Ayo. Mohon. Siap. Di mana abdi cari kieu? Oh, di dia. Kursi atuh. Iya ya, Bakedar. Kodir. Kodir. Aduh. Tanah teh sabaraha kibik kieu teh maksudna namanya. Ya kangge anak buah abdi lah kitu nu ieu anu alanyar teh. Ya pigawean cocokna kitu teh can pantas teh nganggo jasan pantas banyak nganggo karung iklan pacul ini nya koren ram koren gitu dengnya aya tanah mah kain kibikan mah geusik sa hektar aya mah pada can diukur can pada diukur
kan sahur nanti sehektar ayah lagi sehektar mohon sehektar tidak tuh itu deh sehektar kanggo naon ieu teh gitu. Nah, hektar mah jika nama kurang. Abdi di Kalimantan ditunya. Kebon maung di balik anak buah abdi pertanian gitu sama ngebangun non bungalau gitu. Bungalau. 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 Penginapan Oh, bungalau. penginapan. Gitu. Bungalau teh naon? Teu ngarti urang mah nya oge bunglon. Ari WhatsApp kodir kukumahaan bungalau beteng ngarti. Bungalau kade lain bunglonnya. Bet nyeset hai deh. Zaman tahun kolosnya. Tahun sabaraha orang kan WhatsApp kodir? Tahun sameme Soeharto lahir. Woi, Dilapeun kan ge. Soeharto we gaena geus wafatnya ayeuna bungalau non WhatsApp kodir ge aya keneh. Jang umur. Kudu nama di museum kan WhatsApp kodir legend ya. Legend of Kodir. Halus eta alam Legend of Kodir. Legend teh naon di wae teu ngarti. Legend teh sama dalam jalma kolot kos WhatsApp Kodir gitunya. Eta namina Kadaluarsa, Kadaluarsa tak tahun kolot. Naonnya. Nah, WhatsApp Kodir aya namanya. Yo kayak sebuah naon naminanya. Abdi mah di yo kitu si jangkung awa ayeuna lah. Itu nguruskeun transaksi tanah teh. Orang survei heula Ya sama enggal iso ama ieu abdi tos. Tah, tinggal sakieu. Tuh. Tah, ieu tinggal sakieu-kieuna dolar teh. Duit dolar naon cenah tah. Mending geus kieu-kieu teh selada. Tah. Tah, tinggal sakitu. duit 3 kilo. Dilet pek anjir. Aduh, WhatsApp Kodir nya. Ieu da abdi mah nu kita geus pake lapti kotok. Enggak teh. Hebat dia nadi ingwan kopea sagala. Bet kopea warna kitu ya. Aduh. Atunya ai bogo kitu mah. Dan oli suguhan da. Can gas ge beak. Aya oli samping we rek. Tah ke ayeuna mah ada buat heula dulu urang si Abeng. Da urang kumaha teh jeung si Abeng. Wayahna gak dia ditaikeun heula ka dia. Tuh. Lagi-lagi teh ingat tuh, kudu disuguhan oli samping mah logor kana ti koro urang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus di dari yuk. Ayo calik, lingki. Ya nungguan tidak tadi ya. Bos. Di arang teh. Siap, Pak. Kopina siapkeun da sakedap deui teh pada buka ieu teh. Oh, Bos Anggi meureun itu ya, maksud apa gitu. Yo, ya syukur atuh teh di dari mah nya. Oh, salah. Iya, atau ngapeng teh. Aduh, Allah Akbar. Kasep adio. Oh. Si ganteng kalam. Oh, ganteng kalam. Ganteng riweuh. Itu jadi Ya, itu masih kerabat kene Oh. nasab itu. Jadi Iya. one hand. One hand. One hand saya pandang. Seur saderek seur baraya tah. Gitunya. Apa nih aya saur sadere sareng baraya teh paling mancangkeun rezeki. Tah eta mohon kayak bekas silaturahmi gitunya. Saya. Ois. Da ulah ka dieu mah tah. Ieu norek meuli tanah teh. Kan itu persetujuan jeung dewek mah ada embung. Tanah teh jeung dewek aya. Bagian wing aya. Kami setuju sararea bener gitu lah gitu. Ame eueuh tantar kakaitan cekola teh mah gitu tukang teh itu. Ane jeung dewek mah sarua klear. Pak, sanes clear. Oh. Abang mah faktor usugane na sabaraha taun na wa. Duh, kayak dina KTP mah itu 30 tahun tapi teh nu inget na teh. Anu inget na, Oh. tua inget mah juga na 70 tahun aja. Tiga na nyampe. Da jeung Tapi aku bayi nyambung na ieu sareng ieu kana jadana. Kayaknya Bung naon? Bung Ebeng ya jadi perkara eta mah saat acana hapunten nya ieu cara nyarios abdi kieu cari kieu da abdi bawa arti Eropa na kitu nya. Ya WhatsApp Kodir jadi masalah palai cair ayeuna mah oke gampang cuman ya asisten abdi teh si jangkungnya di telepon teh aktif-aktif. Jauh berang tadi orang kawis nama berang eta jeung asisten abdi. Nah, kayak masalah investasi mah ya di lapangan Aya aja. setan mah kumaha wae mawat. Nuhun mangiringan wae lah. Bisa korekan aku. Tenang. Ieu mah. Ya jangan dua teh kuaki wae cenah, Truk. Nah, ieu teh.
kalau kita mah Saki ya. Saki. Oh, siap tenang. kira sononya WhatsApp yuk. Bade iya abdi bade nguruskan non ya masalah gawang kantor gitu biasa sarang asisten abdi administrasi gitu nya. Administrasi eta tanya abdi bade. Kuma beli aneh ku jam abdi macam goib. Oh. Nyapain kita tinggali gitu nya. Kapan yang biasana mah tuk tak tuk tak. Tuk beletuk. WhatsApp. Hei. Tekeng yuk. Ayo. Aduh. Ieu teh ngareureuh teh acannya. Mau di perci jamina. Mau di samping aja ngarali. Samping abdi dulu. Ayo nya. Abi oge bari pergi sih mah. Hei. Iya, ada wae. Jangan kenapa kabarannya ya, Pak? Iya, Pak. Barang urang derek ka masjid derek. WhatsApp. Ayo nya WhatsApp. Aduh nuhun bung ya. Kada sadara pilih patukernya. Ah, nuhun.